Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu miwah bapa nu kusim kuring dipihormat, dina dinten ayeuna hayu sami-sami urang ngakaji atanapi kajian ngeunaan hiji topik nu topik ieu teh biasa nama sadi dinten tos ilahar dilakukeun ku manusia di alam dunia. Tapi saat acan ngabahas ieu topik sim kuring bade naros. Pertarosana teh kinten-kinten kumaha upami aya jalmi anu ngajangjikeun ka ibu bapa saparantos dina waktos janjina pek teh meleset gitu. Kinten-kinten ibu sareng bapa rasana kumaha? Kecewanya. Kecewa kumargi si jalmi eta henteu nedunan janji sakumaha nu sataacanana atos dijangjikeun ku manehna ka urang sadaya gitu. Contohna gampang panginten. Aya nu bade masih bayar sametan, masihan sametan, pek teh liwat tina janjina pasti urang rasana bakal kecewa. Nu patula patali sareng hubungan manusia ternyata upami janji teh teu dilaksanakeun sesuai tempat sareng waktosna pasti urang ngarandapan kecewa. Ternyata geuning anu janji teh sanes manusia hungkul. Tapi dina Al-Qur'an Allah oge seueur ngajangjian khususna ka umat Islam. Maka nu janten pertarosanana nalika Allah seueur ngajangjian, seueur ngadamel janji dina Al-Qur'an, cik upami janji eta dugikeun ka ayeuna ku urang tanda kutip teu ngaraoskeun janji Allah, kumaha rasana? Naha urang wantun nyebat kecewa sakumaha tadi janji manusia anu lewat anu lepat dina waktos sareng ruangna. Kusim kuring dicontohkeun misalna janji Allah pikeun anu ngalakukeun amal soleh. Tiasa diaos dina Quran surat An-Nahl surat ka-16 ayat ka-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falayuhyiyannahu. Sing saha anu ngamalkeun amal soleh boh lalaki atawa awewe sarta manehna aya dina kaayaan iman, falanuhyiyannahu hayawatan thayyibatan. Nya saestuna Allah kami bakal ngahuripkeun, bakal mere manehna dina kahirupan anu hade. Janji Allah sing saha wae anu ngalakukeun amal sae, amal hade, maka Allah baris ngahuripkeun, baris masihan ka eta jalma kahirupan anu sae. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jeung saestuna saur Allah teh kami bakal maparin ganjaran ka maranehna ku ganjaran nu leuwih hade. Batan nu diamalkeun ku maranehanana. Sekali deui nu penting dicatat sing saha jalmi eta mah lalaki atanapi istri anu ngalakukeun kasaean pasti Allah bakal masihan ka anjeunna naon Pak? Kahirupan anu sae.
Ayeuna wargi-wargi urang cik ari wargi Palestina sareng Indonesia solehan mana Pak? Kinten-kinten we ieu mah. Hah? Solehan Palestina apa nginten? Solehan Indonesia apa gitu? Upami nyebat solehan Palestina, katinggal dina cara ibadahna teras-terasan upami orang ninggal media. Nah, kahirupan nu sae teh teu ujug datang ka warga Palestina. Padahal warga Palestina, masyarakat Palestina parantos ngalaksanakeun amalan-amalan anu sae. Nu janten pertarosanana atuh mun kitu mah Allah Subhanahu wa taala teh ingkar janji. Tos mang tahun-tahun, mang puluh-puluh tahun, dugikeun ka mang ratus-ratus tahun sateu acan embargo Israel ka Palestina, masyarakat Palestina hirup dina kayaan anu ripuh. Nu janten pertarosanana naha Allah teh teu ngajangjikeun kahirupan nu sae, padahal warga Palestina, masyarakat Palestina atos memperjuangkeun, atos ngamalkeun amalan-amalan nu soleh eta. Janji anu sanes, janji Allah Subhanahu wa taala pikeun umat Islam anu nulungan agama Allah. Tiasa dibaca dina Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya jalma-jalma anu ariman saur Allah teh, upama maraneh nulungan agama Allah, maksudna mah nulungan Allah teh maksudna nulungan agama Allah. Tan wande anjeuna Allah Subhanahu wa taala nulungan maraneh sarta anjeuna Allah Subhanahu wa taala oge nguatkeun tangtungan maraneh. Allah parantos ngajangjikeun ka sing saha bae jalma anu ngabela anu nulungan agama Allah, Allah pasti baris masihan maranehanana, pasihan tulung ka maranehanana oge nguatkeun tangtungan maranehanana. Ayeuna tinggal oge cik jalmi nu berperang di medan perang ngabela agama Allah, nu seseueurna mah di wilayah Timur Tengah, di Syria kalebet Damaskus di jerona, di Palestina, di Libanon, sareng sajabina, kapan eta teh ngabela agama Allah nya? Allah ngajanjikeun sing saha bae anu ngabela agama Allah, Allah baris nguatkeun tangtungan sareng nulungan maranehanana. Tapi tinggal ayeuna nulungan teu Pak? Mantik we ieu masalah resna mah. Eleh angger tetepnya. Sugan kengeng henteu dugikeun ka ayeuna. Sugan janten negara anu legal, negara anu sah dilebetkeun kana PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, teu acan dugi ayeuna. Janji anu sanes misalna. Janji Allah pikeun umat Islam anu ngadoa. Tiasa dibaca dina Quran surat Al-Mu'min atana fil Ghafir surat ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jeung pangeran maraneh ngadawuh, Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, prak gerang ngadua ka kami saur Allah Subhanahu wa taala, tan wande kami ngaijabah doa maraneh. Aya jalmi dugikeun ka ayeuna ngadoa teras-terasan nya. Ngadoa teras-terasan aya dina kaayaan miskin teu gaduh padamelan, ngadoa salami 5 sasi hoyong dipasihan padamelan, tapi dugikeun ka ayeuna henteu dipasihan padamelan, teu ngagaduhan padamelan. Kumaha sok Pak? Kangge batur mah ieu teh dijantenkeun senjata, keur naon atuh salat, keur naon atuh ngadoa.
Keur naon nulungan agama Allah, keur naon ngalakukeun amal soleh geuningan kitu-kitu keneh. Allah mah teu nulungan, Allah mah teu masihan kahadean geuningan di alam dunia kitu kapan ya. Maka di sabagian jalmi aya anu ragu kana janji Allah. Kamari simkuring ninggal podcast antawis Deddy Corbuzier sareng Aagim nya. Deddy Corbuzier teh naros kieu ka Aagim teh. Kalau saya terus-terusan berdoa, tetapi ternyata sampai saat ini doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saur Deddy naros ka Aagim. Kalau begitu gak perlu ngadoa. Gitu saur Deddy Corbuzier teh. Berarti nunjukeun yen anjeunna ragu kana janji Allah kusabab kanyataan nu katinggal seueur jalmi ngadoa tapi teu diijabah gitu kapan? Nya. Anjeunna ragu kana janji Allah masihkeun kahirupan, masihan kahirupan anu sae kusabab seueur jalmi anu ngalakukeun amalan soleh tapi hirupna balangsak gitunya. Janten karaguan teh, karaguan tina janji Allah teh muncul kadangkala ti umat manusia kusabab ningali kanyataan. Kapan upami ninggal kanyataan manaha aya nu salah naon atuh tina ibadah simkuring. Salat can pernah kalangkung, saum Ramadan can pernah kalangkung, ibadah sunnah malahan dikerjakeun, tak can pernah kalewat. Nah kieu-kieu keneh hirup teh gitu. Berarti tina dirina tos aya karaguan kana janji Allah kusabab ngabandingkeun janji Allah eta sareng kahirupan anu karandapan ku diri manehna. Ibu sinareng Bapak nu dipihormat kusim kuring, kajantenan oge seueur nu maca ayat ngeunaan janji-janji Allah tapi dina kanyataan kiwari umat Islam sanes kaum nu kengeng pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Sok tinggal jalmi anu paling beunghar saha? Sanes ti orang Islam. Negara anu paling sejahtera aya kalebet negara Islam tapi nu kahiji urutanna sejahtera sanes negara Islam. Malah kiwari jalma-jalma zolim justru ngawasa oge ngarampas hak-hak umat Islam, aneh nya. Nah ieu teh nunjukeun Allah teh punten ingkar janji. Geuningan jalma-jalma zolim ayeuna teh nu nguasa teh nu ngajajah orang Arab teh, orang-orang Timur Tengah, orang-orang negara di sabagian Afrika anu mayoritasna Islam teh, orang-orang nu ngazolim kan, orang-orang barat, orang-orang anu bendu anu benci ka Islam gitu kan. Nah ieu teh nunjukeun tadi teras kumaha atuh nu janten pertarosanana urang ngapahamkeun janji Allah upami janji Allah eta teu saluyu teu sapadan sareng kanyataan anu karandapan ku urang eta nu janten pertarosanana mah. Da mau tidak mau Allah mah parantos ngajanjikeun ka urang sararea dina Al-Qur'an bahkan seueur janjina oge. Simkuring tadi mung nyutat janji Allah dina ngalakukeun amal kasaean, dina nulungan agama Allah, sareng janji Allah pikeun sing saha wae anu ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Maka patula patari sareng eta dina hikmah ka-7. Qala Ahmad bin Athaillah Sakandari. Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari parantos nyarios la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyani zamanuhu. Ulah kusabab jadi cangcaya janten ragu anjeun teh kana janji Allah
anu henteu katedunan atanapi terlaksana dina waktu nuku aranjeun pikahoyong gitu. Ulah dugikeun karagu. Upami janji Allah henteu kalaksana dina waktos nuku anjeun pikahoyong. Contohna kumaha? Urang sodakoh, urang ngalakukeun amal kasayan, kapan Allah tadinya ngajangjikeun kahirupan anu sae kana sing saha bae jalmi anu ngalakukeun amal kasayan. Set masihan misalna artos kapakir miskin. Di Arab geuningan janji Allah teh teu aya geuningan. Ulah ujug-ujug ragu maksud teh. Gitu. Saur Ibnu Athaillah teh. Li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Supaya karaguan model kitu teh henteu ngaruksak basiratika. Socaha teh aranjeun gitu. Wa ihmadan linuri sariratika. Sareng karaguan model kitu teh oge teu ngaparemkeun cahaya hate aranjeun gitu. Jadi karaguan upami hiji jalma ragu kana janji nu parantos Allah janjikeun pikeun anjeunna, ulah dugikeun karagu. Kusabab karaguan kana janji Allah tiasa ngaruksak hate urang intina mah kitu. Tapi nu janten pertarosan salajengna kumaha abdi moal ragu kana janji Allah samentawis abdi ninggal kanyataan anu benten pisan sareng janji Allah dihareupeun soca abdi sok. Mohon kumaha bade ragu upami ninggal kanyataan anu benten pisan sareng naon anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Contohna kieu. Tadinya jalmi anu ngahutang ngajangjikeun bade mayar tanggal 12 contohna. Dina tanggal 12 nya teu mayar. Dugikeun ka tanggal 20 oge masih teu acan bayar. Teu acan aya cariosan di kitu nya. Cik kinten-kinten urang bakal ragu teu? Bakal ragu teu? Upami janji selanjutna anjeunna ngajangjikeun tanggal sakieu. Aya ragu pasti nya. Kusabab naon? Kusabab janji nu parantos dijanjikeun ku nu ngahutang teh teu sesuai sareng kanyataan gitu nya. Moal 100% percaya lah gitu. Ayeuna tadi saur Ibnu Athaillah teh ulah ragu anjeun teh kanu janji Allah teh kusabab karaguan kana janji Allah eta teh tiasa ngajantenkeun hate aranjeun teh burem gitu. Hate aranjeun teh katutup gitu. Nah maka contoh kenyataan anu paling sering gitu. Urang sering saum jeung ngalaksanakeun parentah bahkan negakeun agama Allah tapi naha mantena Allah Subhanahu wa taala masihan kakuatan ka musuh-musuh arurang pikeun ngarampas hak-hak urang. Anu beunghar teh engkoh-engkoh ngarasa negara Islam kajajah ku negara anu sejen bahkan nu non muslim. Maka jawabanna kumaha atuh jawabanna? Nya jawabanna saur Muhammad Ramadan Al-Buti urang nyikepan janji Allah anu berbeda anu patukang tonggong sareng kanyataan teh jalma nu kitu mah jalma anu dirasuki ku karaguan kana janji Allah teh nyaeta jalma anu tuluy-tuluyan ngudag kana hak-hak pribadina gitu. Hak-hak pribadina ka Allah Subhanahu wa taala teras-terasan we ngudagna teh kana hak-hak pribadina ka Allah Subhanahu wa taala. Kapan gitu? Hak urang ngalakukeun amal soleh pasti hakna teh urang kengeng kahirupan nu sae kitu nya. Hak urang ngadoa pasti hak urang teh kengeng ijabah tina doa urang kitu nya. Hak urang nulungan agama Allah pasti hak urang na teh kengeng pitulung ti Allah Subhanahu wa taala sareng Allah nguatkeun tatangtungan urang kitu kapan. Tah jalmi anu ragu kana janji Allah
ku sabab janji Allah pasalia atanapi patukang tonggong sareng kahirupan sadidingten sareng kahirupan dina kanyataan hirup urang eta teh jalmi anu teras-terasan tuluy-tuluyan ngungudag kana hak manehna ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi manehna teu ngudag saeutik oge kana kewajiban-kewajiban anu tetep nu kudu dilaksanakeun ku manehna ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu jawaban ti Ramadan Al-Buti teh geuningan. Janten jalmi anu ragu kanu janji Allah teh eta mah jalma nu terus-terusan ngudag hak manehna. Mau pohokeun kana kewajiban manehna ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Da upama yakin kanu janji Allah mah moal ngaragukeun atuh kapan kitunya. Hak Allah Subhanahu wa taala teh justru teu diragukeun janjina. Nya. Hak Allah Subhanahu wa taala teh justru ulah ngaragukeun janjina. Urang sadaya ulah ngaragukeun janjina. Ieu malah ragu karena janji Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh cing cirining hiat jalma eta mung saukur ngudag hak pribadina nyalira mengesampingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan Al-Buti dina kitabna Al-Hikamul Athaiyah Syarhun wa Tahlilun kaca ka 113 kantos nyarios. Asasu dzalika annal insana kullama kana ba'idan anillahi mustaghriqan fil masyaghilid dunyawiyati. Dasar nama asas nama nyaeta manusia nalika manehna ngajauh ti Allah Subhanahu wa taala jeung titeuleum kana ngansakur kasibukan duniawi, masgul sibuk kana kahirupan duniawi wungkul, tadmaru amama basiratihi huququllahi alaihi. Maka hak-hak Allah teh bakal jadi leutik, bakal mengerut gitu dihareupeun soca aranjeuna. Jadi upami segudag teras-terasan hak urang ka Allah Subhanahu wa taala, maka hak Allah, kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala teh jadi mengerut, jadi kecil kitu panya. Mun kan saukur ngudag hak urang ka Allah Subhanahu wa taala, urang ngadua teras-terasan tiap dinten saat salat, ibadahna teh ngan saukur eta we nu ditunggu-tunggu teh hak urang teh tinu ngadua kan. Henteu ninggal yen aya kewajiban-kewajiban anu sanes anu diparentahkeun ku Allah ka dirina kitu kapan. Jadi mengerut, jadi mengecil hak Allah teh dihareupeun urang teh gitu. Kewajiban urang ka Allah teh jadi ngaleutikan. Seolah-olah teu aya, nu aya teh seolah-olah hak urang hungkul ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Ti janji Allah Subhanahu wa taala gitu. So Ramadan Al-Buti teh. Wa tatakatsaru ghabatuhu wa amaniyatuhu allati qad yara fiha haqqan lahu 'alallahi. Sedengkeun kahayang jeung angan-angan urang teh bakal jadi leuwih gede gitu Pak. Bakal jadi leuwih ageng anu eta kahayang jeung angan-angan teh ku manehna dianggap sebagai hak-hak manehna ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi upami terfokus kana janji Allah, kana hak urang ti Allah Subhanahu wa taala, maka cing cirining eta teh ngaleutikeun mengkerucutkan mengerutkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oge naekeun kahayang urang, angan-angan urang kana janji Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya gitu. Dina eta kitab diteraskeun mithlu hadzal insani in yara nafsahu yuaddi faraidul khamsa. Manusia samodel kieu lamun seug manehna
nempo dirina sorangan keur ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ti subuh dugikeun ka isya teh ya. Wa yattajihu ma'an nasi fi mausimil haji ila baitillahil harami sareng menghadap indit jeung papada manusia sejen jeung umat Islam sejen ka Baitullah di musim haji cenah. Wa yansaqu ma'an nasi lisiyami fi syahri ramadhana sareng terpanggil sareng umat Islam anu sejen sareng papada manusia anu sejen pikeun ngalaksanakeun saum Ramadan. Yadzumu bi annahu qad adda kullama lillahi min haqqin alaihi. Maka manehna teh bakal ngamastikeun dirina geus nunaikeun sakabeh hak Allah gitu gini kan. Jalma anu terfokus kana hak pribadi ti Allah Subhanahu wa taala mah nalika ngalaksanakeun salat, nalika ngalaksanakeun saum, nalika ngalaksanakeun ibadah haji, nalika ngalaksanakeun umroh sareng sajabina ngaraos yen manehanana geus ngalaksanakeun sakabeh kewajiban Allah. Berarti naon? Mengerutkan kewajiban nu sejen gitu. Jadi leutik kewajiban teh seolah-olah. Karena hanya terfokus kepada hak pribadinya, bukan kepada hak Allah. Ibu sinareng bapa nu kusim kuring dipihormat, maka teu aya sesa salian datang ka manehanana pikeun narima hak-hak manehanana gitu. Nu aya di pikiranna teh pikeun narima hak-hak manehanana we nu ku Allah janjikeun ka hamba-hambana sakumaha disebutkeun dina Al-Qur'an, boh dina As-Sunnah, dina Al-Hadis gitu. Nah, Nabi Muhammad jalmi anu paling soleh, jalmi anu paling cinta, jalmi anu paling ngagungkeun, paling tunduk oge paling sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tinggal fokus Nabi Muhammad ka hak pribadi Nabi Muhammad atanapi ka hak Allah. Tinggal Nabi Muhammad jalmi anu soleh, jalmi anu taat, paling taat, jalmi anu paling ngagungkeun nami Allah, jalmi anu paling sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tinggal Nabi Muhammad ngafokuskeun dirina kana hak-hak Allah, kana janji-janji Allah ka anjeunna, atanapi kana parentah Allah, nedunan parentah Allah, nedunan kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Kapan fokusna kana hak-hak Allah? Nabi Muhammad mah ku kituna anjeunna teu kurang teu leuwih ya kirang langkung 100 kali istighfar dina tiap dinten. Sakumaha diriwayatkeun ku hadis riwayat Muslim, innahu la yughanu ala qalbi wa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Sanyana hate abdi teh kadang kawis hilap saur Nabi Muhammad, maka saestuna abdi sok nyungkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala, nyungkeun panghampura ka Allah Subhanahu wa taala teh dina sadinten sawengi sebanyak 100 kali gitu. Gitu. Jadi Nabi Muhammad wae anu langkung taat, anu langkung soleh, anu langkung sieun, anu langkung ngaagungkeun Allah Subhanahu wa taala, geuning fokus dina kahirupan sadidintena henteu kanu hak-hak pribadi, tapi ka hak-hak Allah. Dugikeun malahan mah ngarasa ibadahna teu sampurna, ngarasa ibadahna jauh ti kasampurnaan, sahingga dina sadinten sawengi anjeunna ngalaksanakeun istighfar sebanyak 100 kali. Dina hadis riwayat Bukhari nu sanes, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi
aktsara min sab'ina marratan. Dina hadis riwayat Bukhari anu sanes, demi Allah saur Nabi Muhammad teh, sungguh aku meminta ampun, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali. Ieu teh nandakeun paling sakedik meureun, paling sakedik panginten Nabi Muhammad nyungkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala dina sadinten teh 70 kali. Padahal Nabi Muhammad teh jalmi nu pangsolehna, jalmi anu pangtaatna, jalmi nu pangsieuna sareng jalmi anu paling ngaagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka kumaha atuh janji Allah teh nu teu sesuai kenyataan teh? Maka nalika urang ibadah teh dengan saukur nungtut hak urang sarerea dina ngalaksanakeunana dengan saukur nungtut hak urang eta teh, tapi oge nuntut ngalaksanakeun hak Allah gitu. Kusabab lamun ngan saukur nungtut hak urang mah ngahilapkeun, ngapopohokeun hak Allah Subhanahu wa taala anu eta hak teh seueur pisan gitu. Maka Imam Asy-Syatibi dina kitabna Al-Muwafaqat juz 2 halaman ka 141 nguningakeun Fad-darbul awwalu halahu halun halu man ya'mala bihukmi ahdil islami wa aqdil imani. Jenis kahiji, golongan kahiji nyaeta kondisi jiwana nu mangrupakeun kondisi jalma anu beramal ibadah ngadasarkeun wungkul kana rukun Islam oge rukun iman gitu. Min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan sekali gitu. Jadi ngadasarkeun ibadah nate ngan saukur kana rukun iman sareng rukun Islam gitu. Sedangkeun anu golongan kadua wasani halahu halu man ya'malu bihukmi ghalabati ta'zimi wal khaufi war raja'i wal mahabbati. Sedangkeun golongan nu kadua mah nu ibadah teh kondisi jiwana, kondisi jalma eta teh amalan ibadahna didasarkeun kana dominasi rasa pengagungan, kana dominasi rasa kasieun, oge harapan tur cinta ka Allah Subhanahu wa taala, mahabbah teh nu dibahas ku Ustaz Zaina kamari. Janten aya dua golongan, golongan nu kahiji mah heup weh sampai ngalaksanakeun rukun iman sareng rukun Islam. Golongan nu kadua mah leuwih jero tibatan eta dihayati didadasaran ku rasa kasieun ibadah teh, didasaran ku harapan, oge didasaran ku cinta tur pengagungan ka Allah Subhanahu wa taala. Takdim khauf roja mahabbah, keagungan, pengagungan, kasieun, harapan, oge cinta ka Allah Subhanahu wa taala ieu teh ngahiji dina dirina nalika dirina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kusabab aya dadasarna rasa kasieun, rasa cinta, harapan, maka henteu nonjolkeun harapan hungkul henteu. Da aya rasa kasieun. Upami nonjolkeun harapan kan nonjolkeun harapan hungkul, nonjolkeun kahayang hungkul, bakal ngalupaskeun rasa kasieun. Gitu. Maka didasaran ku opat perkara eta ibadahna teh jadi henteu terfokus kana hak-hak Allah hungkul. Punten teu terfokus kana hak-hak pribadina hungkul, tapi oge terfokus anu paling utama justru kana hak-hak Allah. Maka aya carita anu menarik gitu. Dina kitab eta di tahun 1867 kajantenan saur Ramadan Al-Buti dina kitabna aya perang di Damaskus sareng Syria. Gitu.
Di Damaskus sareng Syria perang, teras teh tentara perang negara eta, Syria eta di negara Islam eta nanti ngobrolkeun kaayaan di tahun 1867 harita di Damaskus. Saur anjeunna teh ngobrol ka Syekh Said Ramadan Al-Buti, sim kuring teh cenah sareng reng-rengan tentara Islam di Damaskus salat cenah. Salat di puing-puing, sisa puing-puing, sisa reruntuhan karena perang gitu. Lajeng aya tentara-tentara asing ngaliwat saparantos salat teh teras nyarios kieu sia tentara asing na teh. Nah anjeun mah salat keneh. Geus apalah Allah mah teu nulungan cenah ka anjeun. Hantem we salat kitu cenah. Benar. Teu tiasa ngajawab ku kumaha da anggapan pribadi tentara Damaskus teh heueuh oge cenah. Urang teh salat ngadua cenah. Teras-terasan tapi geuning kieu keneh. Tapi geuning teu aya pitulung ti Allah Subhanahu wa taala teh. Teu aya pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Malah mandar nu ngawasa teh justru sanes umat Islam, justru orang-orang asing anu bendo anu benci ka Islam teh. Nya diwalarkeun nya diberitakeun kejadian eta teh ka Syekh Dr. Muhammad Zaid Ramadan Al-Buti. Kumaha walaran anjeunna? Kusim kuring diterjemahkeun dina kitabna teh kieu, kirang langkung terjemahna. Saur Ramadan Al-Buti teh sakuduna anjeun teh ngajawab kieu ka maranehanana teh. Saestuna urang sarerea ngadegkeun salat teh pikeun ngungkapkeun rasa syukur urang sarerea ngungkapkeun rasa syukur arurang ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Mantena teu ngahukum urang sarerea kusabab dosa-dosa nu dipigawe ku urang cenah. Kusabab urang berpaling mantena Allah Subhanahu wa taala teu ngahukum urang kusabab urang berpaling tina parentah-parentahna. Kusabab arurang ngalakukeun loba kamaksiatan nu minuhan pangkalan militer urang cenah kitu. Kitu jawabanna teh. Mantena teh teu ngahukum arurang ku cara ngabalikeun gunung. Mantena Allah Subhanahu wa taala teu ngahukum arurang ku ngabinasakeun jeung ngaguncangkeun taneuh di handapeun arurang, henteu sugan. Mantena teu nimbulan arurang ku batu-batu anu mungkin wae ku mantena Allah Subhanahu wa taala tiasa dilagragkeun langsung ti langit ka arurang gitu. Sakabeh eta teh kusabab arurang pantos meunang anu leuwih tibatan naon anu karandapan ku arurang ayeuna. Tuh kitu geuningan walarana teh. Jadi upami maksiat urang, upami dosa urang langsung keneh ku Allah Subhanahu wa taala diajab bakal leuwih saur Ramadan Al-Buti teh tinimbang situasi perang tahun 1867 di Damaskus gitu. Gunung-gunung mah dilagrageun cenah. Taneuh-taneuh mah raretak gempa. Batu-batu mah tarurun ti langit, bakal leuwih. Perang mah cetek pisan gitu. Nah bet aya anggapan ragu yen Allah teh teu nulungan urang kusabab fokus si tentara eta fokusna kana naon? Kana hak-hak pribadina. Henteu sugan ngaintrospeksi diri, ngamunasabah diri kana hak-hak Allah naon bae nu ku anjeunna parantos dilakukeun. Henteu kapan. Jadi ngakecilkeun, mengkerucutkan, mengerutkan hak-hak Allah. Maka ku kituna saur Asy-Syatibi oge fal khaufu sautun saikun. Ketakutan teh nah perlu ketakutan dina ibadah teh, maka ketakutan itu merupakan cambuk yang mengendarai. Ya. Upami diibaratkeun kana kuda, upami kuda dipiwarang mengkol ka kenca teu daek wae naon? Dipecut pan nya. Upami kuda
Dipiwarang mengkol kakatuhu teu daek wae dipecut oge. Berarti mengkolna kuda kakatuhu atanapi ka kenca eta dumasar kana pecut eta atanapi dumasar kana kasieun kuda, sieun dipecut gitu. Maka saur Asy-Syatibi penting tah cenah kasieunan anjeun ka Allah Subhanahu wa taala teh. Kusabab kasieunan teh mangrupikeun pecut urang cenah. Supados urang tiasa jalan kana jalan tiasa lempang, tiasa lumpat kana jalan anu leres gitu. Warraja'u jaddun qaidun. Lamun harapan teh ibarat pedang anu memimpin gitu. Harapan itu ibarat pedang yang memimpin. Nah, diibaratkan pedang yang memimpin. Upami kapungkur, Pak Bu, nalika perkembangan teknologi senjata teu acan siga kiwari kan ayeuna mah perang teh jarak jauh nya. Bahkan antar negara ge tiasa ngirimkeun rudal nya. Siga Rusia ngirimkeun rudal ka Ukraina tiasa jarak jauh. Kapungkur mah perang teh samodel di padang gitu. Di luas gitu, di tanah luas. Namina teh perang kolosal. Jadi sadayana ngumpul dirinya aya nu nyandak bendera, aya nu nyandak panah, aya nu nyandak pedang gitu. Biasana pamimpin perang teh ngangge pedang sareng perisai sareng ngangge tameng dipayun, paling payun. Jeung biasana pamimpin perang eta pedang, tameng sareng pakaianna teh benten sareng prajurit anu sanes nunjukkeun yen eta teh pedang pamimpin gitu. Nunjukkeun yen eta teh pedang pamimpin perang gitu. Nah, harapan kedah aya nalika ibadah teh kusabab harapan teh lir ibarat pedang anu tiasa mimpin urang gitu. Upami ibadah tanpa harapan kira-kira kumaha? Moal. Moal daek sigana. Ibadah teh tiasa janten urang ibadah tiap dinten teh kusabab nu kasawang di pikiran urang teh kapan? Alah, urang nalika ngantunkeun moal keung. Urang nalika ngantunkeun moal kengeng siksa kubur atanapi azab di Allah Subhanahu wa taala. Urang bakal ngariung oge sareng jalmi-jalmi anu saroleh. Kapan kitu nu aya dina sawangan urang teh, nu aya dina pikiran urang teh. Wal mahabbatu tayyarun hamilun. Sareng rasa cinta teh mangrupikeun tayyarun teh arus atau aliran yang menghantarkan gitu. Upami arung jeram, ibu kantos bapak arung jeram atanapi nontonlah di YouTube. Kapan arung jeram teh ti hulu ka hilir nya. Tiasa gerak kusabab aya arusnya. Arus eta berarti menghantarkan perahu arung jeram dari hulu ke hilir. Nah, mahabbah rasa cinta dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala oge sami kitu lir ibarat parahu nu tiasa gerak ti hulu ka hilir didorong ku arus anu mengalir gitu. Upami urang teu ngalunakeun mahabbah moal si parahu teh moal nepi ka hilir gitu. Kusabab biasana upami urang ngalakukeun amalan kanu dipika cinta deuk nanaon oge pasti bakal dilaksanakeun kan. Ibu sareng bapak sata acan nikah ya pasti penginten naonnya gaduh kabogoh pengintennya. Jemput abdi hujan padahal di daerah kolot nuju banjir. Ya. Wah, kusabab karena rasa cinta diterobos ta si banjir teh gitu. Gitu. Ngajemput istri, ngajemput murang kali, teu ningali kumaha kaayaanana. Nah, ari ka Allah benten sangsara kapannya gitunya teu ngagaduhan artos dina dinten ayeuna
geus mau ibadah deui atau jadi gendul ibadahna gitu. Kapan gitu? Berarti eta ibadah teh teu didadasaran ku rasa cinta. Aya carita anu menarik tina kitab Ramadan Al-Buti keneh. Aya carita hiji tokoh anu kakenal soleh, anu kakenal alim, bahkan dianggap wali. Terus teh aya batur nu hoyong janten murid ke anjeunna, terus teh naros. Biasana kan upami wali mah kakenalna ku carita karomahnya, kasaktian. Siga wali Sunan Gunung Jati Bandung, wali Sunan Gunung Jati Bandung kasaktian teh naon gitu. Karomahna teh naon. Si murid eta teh naros. Kasih jalmi nu soleh ieu. Anjeun teh cenah saurna kakenal wali cenah. Kakenal janten wali ku batur teh. Tapi naon karomah anjeun gitu. Naon kasaktian anjeun da kitu saur nu naros teh. Saur eta teh jalmi soleh teh ditaros kitu teh ngawalarna kieu. Nah cenah kapan tiap dinten ge anjeun teh ningali kasaktian kuring cenah. Ningali karomah kuring. Bingung eta teh nu naros teh kela tiap dinten ningali salira ningali anjeun tapi asa can pernah ningali kumaha kasaktian anjeun, kumaha kasaktian karomah anjeun, walerana kumaha. Nah teu pernah cenah anjeun teh nempo yen kuring teh lempang di muka bumi ieu di mana si taneuh ieu teh teu nelen kuring eta karomahna teh. Nah teu pernah anjeun nempo urang lempang di alam dunya tapi si taneuh teh teu nelen kuring cenah. Eta nu kahiji. Nu kadua, urang lempang di alam dunya teh bintang-bintang jeung planet-planet teh teu ngaragrageun dirina ka kuring cenah. Kesaktian nu kadua teh karomahna teh. Nu salajengna nyarios padahal kuring teh pan pantes dibinasakeun. Padahal kuring teh pan pantes dileg-leg ku bumi teh. Padahal kuring teh pan pantes cenah diragragan ku bintang-bintang, diragragan ku planet teh ku sabab dosa nu dipilampah ku kuring kitu cenah walerna teh. Rada aneh eta teh. Padahal anu kaluar ti jalmi soleh eta teh numutkeun Quran surat Al-Mulk ayat ka-16 dugikeun ka 17. Allah ngandika Aamintum man fis samai an yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah maraneh ngarasa aman tina siksaan nu kawasa, tina siksaan Allah Subhanahu wa taala di langit nu bakal ngabebeskeun maraneh ka jero bumi tuluy ujug-ujug eta bumi teh ender. Tuh geuningan didasarkeun kana jawaban Quran surat Al-Mulk ieu teh. Da sakedahna mah ayeuna teh meureun manusia teh diraleg-legan ku bumi. Ditinggangan ku bintang-bintang. Aamintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atawa naha maraneh teh ngarasa aman tina siksaan nu kawasa di langit nu bakal nurunkeun hujan batu ka maraneh jeung maraneh bakal nyaraho kumaha buktina pangwawadi kami teh kitu geuningan. Ternyata ibu sareng bapak nu kusim kuring dipihormat terakhir geuningan upami henteu fokus kana diri pribadi mah, teu fokus kana hak-hak pribadi mah moal dugikeun karagu kana janji Allah gitu. Geuningan hak-hak urang teh tos seueur pisan. Bahkan teu kawadahan ku urang teu dileg-leg ku bumi, ku urang teu di langit-langit sareng bintang-bintang teh ku teu murag ka urang seueur pisan gitu. Maka penting pisan keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala, keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Akidah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kapan ari akidah teh ma'khuzatun minal aqdi, dicandak
tina asal kata al-aqdu. Ari al-aqdu teh rabtu syai'i, mengikat sesuatu. Anu ikatan eta teh terikat kanu diikat gitu. Upami orang terikat kanu diikat nyaeta Allah Subhanahu wa taala, maka teras-terasan orang nu aya di pikiran orang teh, orang bakal cinta ka Allah Subhanahu wa taala, orang bakal sieun ka Allah Subhanahu wa taala, orang bakal ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala, sareng orang bakal ngagaduhan harapan ka Allah Subhanahu wa taala. Tenang hirup orang salami di alam dunia. Hapunten anu kasuhun boh bilih aya lepat dina cara ngadugikeun atanapi ngamahamkeun nas-nas Allah Subhanahu wa taala, boh eta mah dina bentuk Al-Qur'an atanapi dina as-sunnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.